Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di jeung si Kupe di Cekdam. Alhamdulillah di ayeuna poe ayeuna diberi kesempatan di ujung ngareview non ngaranna teh tempat-tempat anu dijadikeun garodin atau nyendok. Mun kurang mah bolong-bolong tengah poe teu puasa gitu. Yuk urang wang tangan tempatna. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mangih sesuatu anu rada-rada menakjubkan berdak kemarin tong poho like, komen, jeung di subscribe. Jadi berdak tempatnya teh lumayan serempit sih nya. Di metakna hayu urang wang terusuri tempat-tempat anu garodin eta. Semoga menang. Urang intan heula bisi aya ngaranna teh. Bisi aya nu godina gitu. Bismillah kurang ka dieu. Alhamdulillah areueuh anu garodin eta. Gambarna ini mah geus asar jadi sareubeheun tapi repeh. Ieu cuacana mendung teu mendukung, cuacana mendung teu ngadukung. Jadi tontonin terus kegiatan orang ngagerebek, lain ngagerebek, ngareview sugan aya barang-barang nu tinggalin tukang nu ngagarodin eta. Mana eta batuk mah meunang ya. Nah, alhamdulillah orang geus di dieu, geus di didik. Berdak tuh loba tempat nanti nya, loba urut-urutna urut garodin eta berata. Angger wae si ieu nyisakeun bala-bala hiji. Bala-bala nyisakeun hiji si tukang garodin jeung tahu. Jadi tempatnya teh lumayan nyumput ya. Jadi teu katingali ku kunaon ngaranna teh? Jadi teu katingali ku batur teh nyata nyumput teh. Sedaya motor. Apakah eta teh anu ngagodin ge eta lain gitu. Jadi lain berdak itu teh nu kitu jalan tah. Pasti di teh loba pisan urut-urutna geus terbukti pisan loba urut nu garodin eta berdak. Tapi teuing kunaon ya. Ungal urang ka dieu, ungal urang ngekspor tempat-tempat ieu. Eueuh anu tinggalin rokok sabatang-batang acan gitu.
bawah tuh berdak tempat ya anu sering dipakai nanti dipakai garodi nanti tempat ya pilek flu aing sigana kabeh lebakna oge aya deui urang kabeh lebak jarang sigana kadena ge aja kabeh lebakna ge siga aya tapi hal-hal anu nyurigakeun tah ieu urutna meureun jadi hal anu nyurigakeun oh benar jadi ge sarua patilasan anu garodin etanya tempat-tempatnya dia mah emang sih terpencil tapi ya, lalitik nih tapi orang penasaran kabeh ditu ke kebun awi orang penasaran ke kebun awi apakah aya anu garodin apakah ku orang uang telusuri yuk berdak merilu tonton terus ya kegiatan sih ngaran teh ekspor tempat-tempat anu aya di perkampungan orang anu sok dijieun panggodinan yuk tong pode lonceng notifikasina aktifkeun supaya marane nyaho video terbaru urang jeung tekan tombol subscribe nu beureum. Nah, berdak. Ya guys. Iya, Bu. Iya mah. Nah, berdak ya. Tempat-tempatnya guys. Tinggal ralik kurang ya. Jadi ini mau ke Mang Aron alias Mang Roni. Yo berak. Mana jalan tuh cenai teh? Kita jalan teh kemana? Tuh, dia meren. Wah, ngandurukan sih nama. Ah. Pinter kan daguan mana daripada aing bau. Nganduruk naon euy? Bugang. Bugang naon? Bugang lemak. Disadak kitu nya. Cing barau gawean henteu udah. Lagi di mana itu teh? Awas teh ada anu kalah serang-serang. Ini bawa ruang bau. Nyanyo yang rawa. Bubur cau. Tadi diduruk. Heeh. Tadi dikubur. Tah, ieu teh Mang Roni anu boga warung di Rancakupa. Panggedena warung di Rancakupa barudak. Bisa yang bala-bala di bulan puasa tinggal kali datang ke dia ke Rancakupa. Bara. Dia ngajualannya. Tuh, itu si Madun. Dong poho, like, komen, jeung di subscribe.
Manuk-manuk. Mana si Amang, Dut? Ayang Ren. Gimana Bang? Ngaprak, ngaprak, ngaprak. Duh, lumayan capek. Tapi dah orang anger baheula. Di kamar ini orang anger mangi anu. Si hiji ada si bala-bala jeung tadi mah jeung tahu katanya beredap. Jadi cukup sekian video ayeuna. Cukup semetia video ayeuna. Atur nuhun kana tos nonton, tong poho like, komen jeung di subscribe. Salam budak Tasik.